Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al murabatu kulluha qad turabu bil harakati aw hurufin tuqrabu. Al mu'rabatu ari pirang-pirang kalimah anu di barisan. Kulluha tegasna sadayana itu mu'rabat qad tu'rabu eta terkadang di barisan di i'roban itu mu'rabat bil harokati ku pirang-pirang harokat ahurupin atanapi ku pirang-pirang huruf tuqrabu anu dicakeutkeun itu hurufin kana pirang-pirang harokat. Fa awalul qismaini minha arba'u wa hiyal lati marrat bi dhammin turfa'u. Fa awalul qismaini mangka ari anu kahiji tina dua bagian minha halna tetep tina itu mu'robat arbaun eta aya opat. Wa hiya sareng ari itu arba allati eta kalimah turfa'u dicerian ropa itu allati marrat wahya sareng ari itu arba allati eta kalimah marot parantos kalangkung itu allati turpa'u barina dicerian ropa itu allati bidom min kudoma wa kullu ma bidomatin qadir tapa panasbuhu bil fathi mutlaqon yaqo wa kullu ma sareng ari saban-saban kalimah qadir tapa'a nyata narima ropa itu emma bidomin ku domah panas buhu mangka ari nasabna itu emma yaqau eta tumiba itu nasbuhu bil fathi ku patah mutlaqon kalawan mutlak wa habdul ismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bisukuni munjazim wa habdul ismi sareng ari ciri jrna kalimah isim minhu halna tetep itu habdul ismi tina itu ma bidommin qadir tapa'a ultuzima eta parantos dimistikeun itu habdul ismi minhu bil kasriku kasro wal fi'lu sareng ari fi'il minhu halna tetep tina itu ma bidommin qadir tapa'a munjazimun eta narima jazm itu al fi'lu minhu bisukuni kusukun lakin kahin datin linas bihin kasar wa ghairu masrufin bi fathatin yujar lakin kahindatin tetapina ari saumpama lapad hindatin in kasaro eta narima kasroh itu kahindatin linas bihi pikeun ciri nasobna itu kahindatin wa ghairu masrufin sareng ari salianti isim anu narima tanwin yujarru eta dicirian jr itu ghairu masrufin bipatatin ku patah fakullu fi'lin kana mu'talan juzim bihadfi harfi illatin kama ulim wa kullu fi'lin sareng ari saban-saban fi'il kana kabuktosan itu kullu fi'lin mu'talan eta fi'il mu'tal juzima eta dicirian jazm itu kullu fi'lin kana mu'talan bihadfi harfi illatin kumiceun kana harap elat kama barna tetep sapertoskeun keterangan ulima parantos diuningkeun itu ma wal murabatu bil hurufi arba'u wahyal lati wahyal musanna wa dzukuru tujma'u wa dzukurun tujma'u wal mu'rabatu sareng ari pirang-pirang kalimah anu di cirian i'rab bil hurufi ku pirang-pirang huruf arbaun eta aya opat wa ya sareng ari itu arba al musanna eta isim anu ditasniakeun wa dzukurun sareng pirang-pirang mudzakkar tujma'u anu dijamakeun itu dzukurun jam'an kalawan jam'an shahihan kal misalil khali wal khamsat tul asma'i wal af'ali jam'an kalawan jama' shahihan anu sahih itu jam'an kal misali ari contoh eta tetep sapersen pirang-pirang contoh al kholi anu tos kaliwat itu al misali
wa hamsatul asma'i sareng pirang-pirang isim anu 5 wal af'ali sareng pirang-pirang fiil anu 5. Amal musannafa li rabihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urib. Amal musanna napon ari isim anu ditasniahkeun fali rabihi mangka eta tetepikeun ci ropana itu al musanna al alifu ari alif wa nasbuhu sareng ari nasobna itu al musanna uripa eta diun lepat-lepat wa nasbuhu sareng ari nasobna itu musanna wajarruhu sareng jr-na itu musanna uripa eta diuniakeun itu mazkur nasbu wajarruhu bil ya'i ku ya wakal musannal jam'u fi nasbin wajar warafuhu bil wawi marra wastaqor. Wakal musanna sareng eta tetep sapertoskeun isim anu ditasniahkeun al jam'u ari jama maksudna jam mudzakkar salim pinasbin dina nalika jabarna wajarin sareng nalika jr-na warafuhu sareng ari ropana itu al jam'u marro eta parantos kalangkung itu rafuhu wastaqarra sareng parantos narima tetep itu rafuhu bil wawi ku wau wal hamsatul asma ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wansiban bil alifi wal hamsatul asma'i sareng ari pirang-pirang isim 5 kaza eta tetep sapertos ka hadzal jam'i eta tetep sapertoskeun ieu jama fi raf'in dina ropana wa khafdin sareng dina jr-na wansiban sareng kadah nyirian jabar saresna anjeun bil alifi ku alif wal hamsatul af'ali rafuha urib binuniha wa pisi wa hutan hadib wal hamsatul af'ali sareng ari pirang-pirang fiil 5 rafuha eta ari ropana itu hamsatul af'ali uripa eta diuniakeun itu rafuha binuniha ku nunna itu hamsatul af'al watan hadipu sareng narima kabuang itu nuniha pisi wahu dina salianti itu rafuha.